Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi nepangkeun Abah Yana pengrajin wayang golek di Bandung Timur bade mintonkeun karya Abah taya sapertos kutaya ieu keng Abah nyalira ieu. Sadayana nu aya di dieu keng Abah aya kutaya pesanan orang Jawa. Siap kirim, mangga. Ti sajabi ieu teh aya nu sanesna oge sapertos ieu. Nah ieu wayang sadewa ieu. Mangga milih bade aya mingirian mangga siap kintun ieu. Mangga seueur wayang rupi-rupi mangga ieu. Bade Gatotkaca mangga, bade Indrajit mangga. Atuh nu peryogi anu sanesna biasa dipesen, biasa order heula mangga. Ieu sapertos ieu aya tah sapertos wasmar ya mangga. Aya wasmar, aya kang cepot kita. Oh, mangga bilih aya nu peryogi mangga katun telepon we ka WA abdi telepon kan nomorna langsung wae ka nomor WA Abah 081321485003 mangga diantos mangga ku Abah bilih aya nu peryogi kantun dihubungi we mangga. Peryogi naon bade ngorder heula mangga, bade langsung ieu tos ready sadayana ieu wayang ieu mangga bade tuh ieu buta aya ge buta buta naon nanti teh nya lah pokona mah ieu buta pilih aya nu minat mangga tah ieu oh mangga. Assalamualaikum Abah, damang. Aduh, nuju naon ieu teh Abah? Kita mintonkeun karya-karya Abah. Oh gitu. Ieu teh si cepot teh nya Bahnya. Cepot teh mun kamari bade di ieukeun di kumaha dikamemetkeun lah tadina mah cepot teh ieu teh mun tapi ieu seurencangna ieu teh. Rencang. Ari ieu aya buta. Tah ieu mah buta mah pesenan ti urang wetan. Oh, itu bisa orang wetannya. Itu pemirsa sadayana saraya teh. Ieu teh buta budak. Oh, buta gitu. Buta teleng eta. Oh. Saraya gini. Tapi ieu mah ukuranna alit teh Bang. Alit ieu mah. Ya udah bae ngasakeun kieu ieu mah. Oh, ya ngasa kieu nya. Mohon. Ih, saraya oge lah lucu geuning ieu teh, Bang. Budak. Nu kieu sabaraha pangos, Bah? Tah, ieu teh tos janten 200 ieu teh. Sakit teh. Oh, ieu mah mirah lah. Alit sakit teh 200. Ya, tiasa kajangko ieu mah lah. Oh, ieu teh. Seueur oge nya Bahnya di dieu ge aya. Aya si cepot Semar itu. Iya, aya bibimban ya. Geuning. Tiasa oge bibimban, Bah. Ya. Ih. Ada ieu mah gareng ya Bahnya. Nah, itu mah gareng memang dikucir mah. Gareng. Nah, ieu pamirsa sadayana ieu aya si gareng. Keluarga ti Tumaritis. Gitu tacan di ieu nya Bahnya. Tacan ieu mah da namanya beres sadayana ieu mah. Oh gitu. Oh. Mangga tadi cepot hoyong sareng bibi mana mangga tuh bisa nang kieu ya tah kumaha Bah tah
Oh, Ya, di kaleng. itu di kaleng gitu. Teu. Mangga di aya nu Priyogi cepotna mangga ya itu sareng nonna ya non gelis ya. Ieu teh sadayana tos sadaya bah ieu teh acan. Da acan ya masih seueur di Oh, masih mohon kena ya masa seueur, pali we ya. heula ada repot geningan tepatnya nya. Repot. Pali we heula ieu mah lah. Nah, ieu satriaan ya ge nya. Eta mah Yudhistira, eta mah Yudhistira. hubungan abi eta teh. Oh, Hubungan abi eta teh lah. anu kieu sabarahan bah? Nah, eta pangaosna 7,5. Ieu 7,5. Oh, 7,5. Rame ya 7,5 ya. Oh, satriaan kieu teh 7,5. 7,5. Kecuali pamigat gacha benten soalnya kan nganggo badong. Oh, nuhun. Badongan. Oh, Badongna eta tina kulit asli bah. kulit asli. Mohon aya kulit asli. Nah, iya batat gacanya itunya. Nah, iya Gatot Kaca ya. Oh. Wih, Iya Gatot Kaca teh tos pada di tepangan ke orang Cibaduyut gitu. Oh, gitu. Tadi siang anjeunna nelpon hayang ameng cenah ku nya Abah mangga diantos. Diantos di leresan Puri nya bahnya. Mohon. Nah, alamatna di dia tah. Alamatna. Enggak. Alamatna sareng teleponna aya di Oh, tos Cirian ieu mah mohon ieu teh tos Cirian ieu teh. Cirian. Mohon. Keduka ge bade ngabel ka dieu bade langsung ka Puri saurut bade. Ieu Gatot Kaca teh bade ngalih dunungan ya teh. Ngalih dunungan ya teh. Bosen cenah jeung Abah wae teh bosen. Mangga pamirsa sadayana anu bilih peryogi wayang di Abah Jana leresan Bandung Timur nyana eta nu dunukna di dumuhna di Puri Indah-Sari Blok G Blok 89 89 Hegar Manah Kecamatan Cikancung RT 4 RW 11. mohon dan lengkap nama seperti tadi aya. Wih, sarang ebahnya Alhamdulillah saya nak kieu lah karya Abah. tapi itu tos seueur bahnya anu parsen teh. Seueur ieu teh. Teu kalawarga tos seueur nya di Bukalapak. Di Bukalapak aya, bade di Shopee mangga aya. Bade langsung ka bumi mangga. Mohon teu Langsung saya ka bumi pamirsa mangga. bumi sanes mangga cenah eta ieu anu ti Abah Yana. Ieu Yudhistira ya. Yudhistira karya Abah Yana ieu teh. Sadayana ke karya abdi ieu mah. Daya karya nu sanes maksana teh ti ngawitan bakalan dugi ka janten, dugi ka ngacet, dugi ka ngacukan nya ku nyalira. Aya pokoknya di channel Abah anu di video-video anu sanes acan ya Abahnya. Mangga tinggal ninggal wae. Aya sadayana di dinya cara-carana bilih anu bade belajar cara ngadamel wayang. Aya. Terus cara pengecatanana insyaallah aya. Mangga kantun komen wae isana ya bade kumaha-kumahana bilih bade peryogi satria-satria nu sanesna mangga. Bade nu ukuran alit nu ageng ge biasa banyak. Biasa. Kami mah ukuran Ieu teh kidang itu nya. Ieu mah kidang sadayana. Kecuali ieu pangintennya. Tah ieu. Tah, ieu mah ukuran normal ya. Tapi rada teu benten jauh bah cenah Tadi kelas usap panginten. Usap bentennya. Kami sareng dibandingkan sareng ieu teh tapi tuh usap. Ya ukuran normal ieu kidang ya.
ada alit sakedik nya Sakedik rasa usap. Ya, acuk hasil karya Ibu Yuli, putrana pengrajin wayang di Cibiru, putrana Bapak Oleh. Ih, sarai kieu bah. Abah tos lami ngadamel wayang bah. Abdi mah ngadamel wayang teh ti alit, Ya, ti nuju SMP, Oh, ti nuju SMP. Namun setelah dewasa mungkin terus kenging jodoh lah. Nah, gaduh pada melan. Nyata abdi janten olahragawan lah. Olahragawan, abdi ngajar tenis lapangan. ini Mohon pengrajin wayang teh tenis lapangan pamerca. Waduh, gaya. ngajar tenis lapangan abdi di sekolahan Wibowo Hadi Subroto. Mohon eta abdi panginten 13 tahunan lah ya. Namun abdi mungkin karena usia mungkin tanagana tos kirang pangintennya tambah bumi nggak lebihan. Janten abdi teh aduh ayeuna mah hayang nyoba deui we yang damelane wayang gitu. Jadi ditanjurkeun deui wayang nantinya Bakatku butuh. Bakatku butuh. sedang mengembangkan hobi Mengembangkan intinya mah hobi, mohon. pada sisiana kesenian wayang golek Sunda teh teu punahnya bahnya. Alhamdulillah ya statusnya dikembangkan di Cicalengka. Alhamdulillah peminatna alhamdulillah seueur Seueur teh bahnya. diminati wayang abah. Si mimiti ngawitan ngembangkeun di dieu tos kinten sabaraha ratus wayang tos kaluar bah. Walah Teu kaetang nya. kaeta atuh da abdi ngawitan ngembangkeun di Cicalengka tahun 2010. 2010 2010 sampai ayeuna ayeuna 2021. kantos bah aya nu pesen teh langsung seueur gitu. Aya Aya. abdi gaduh konsumen dalang cilik anu ti Kopo Sayati. Mohon eta kami pesen wayang seueur wae. Pamikan upah pejangan aya ge nu seueur pesen kantos anu pesen seueur kanggo hiasan gitu. Kanggo hiasan seueur. Alhamdulillahnya barang-barang nakal Alhamdulillah barang-barang nu tadina abdi tos pakum. Aduh, kami ngadamel wayang teh masih kena aya peminat tetapi teu aya gitu. Ternyata alhamdulillah keneh nya banyak. Alhamdulillah pas ninggal-ninggal di YouTube teh ning wayang teh seueur keneh peminatnya tah semangat teh abdi teh di ngadamelan wayang teh. Nya alhamdulillah dugi ka dinten ieu abdi masih semangat. Siap atuh kitu mah. Mangga tah kitu pamiarsa sadayana abdi sina lagandesan ti reng-rengan ti Yan Scrap sina pengrajin Abah Yana anu bilih peryogi kana wayang-wayangna di satrian-satriaan tanapi hoyong anu sanesna pami hoyong ka wayang karakter tiasa Abah ngadamel bah. Aduh, wayang karakter teh jika nama teh acan nampi heula lah wayang karakter mah. Gitu. Jadi fokus heula kana Fokus heula wayang kana wayang ieu we lah, wayang purwa we lah. purwa ngono atuh. Wayang purwa anu we lah. Tah kitu pamirsa sadayana. Paratos atur nuhun paratos manco di channelna Abah Yana. Sanes waktu surang sambung deui ku lalakon-lalakon atanapi tampilan-tampilan anu sanesna di channelna Yan Prep Abah Yana. Masa kitu bahnya Sakitu, orang mohon kitu maaf, heula sakitu. yang tutup ku wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.